aing parusing euy. Ieu mah kopi ledis. Usah bungkus-bungkus acan. Itu teh siga si Cimot keur ngajemprak di warungna Mang Haji siga keur ngopi. Menit ngajak ka dewek rek ngopi sia Mot. Ngopi-ngopi wae mega kudu bebeja. Mot ari maneh dibebeakan kitu ngomong ka dewek. Mang Haji, cobalah panggieunkeun kopi. Hah? Kopi naon jang tur? Kopi gula ya Mang Haji lah. Aya ge kopi karuhun arek moal. Alah, kopi naon emang Haji lah. Ngeun hayang pangantongankeun we. Untung lagi rep jang tur. Kumaha tuh? Alah, ku kantong naon emang Haji lah, nu penting mah di kantongan we. Ieu, jangan tur. Astagfirullahaladzim. Naon itu Mang Haji? Atuh da deui kantong lagi kumaha? Wah, iya dina kantong nu kieu, ieu mah kos kantongan naon kantong kieu. Oh, nya kumaha tuh geus ieu? Alah, kembelah. Kumaha pikiran Mang Haji ieu teh. Dewek meuli kopi meuli di kantongan model kieu. Tam jadol tuh dewek.